Anu kadua nyaeta wan naf'u lil muslim, mere manfaat ka muslim. Perkara anu paling penting nu kadua nyaeta mere maslahat manfaat ka sesama jalma. Nu bisa mere manfaat mere maslahat mere kanyamanan ka sesama umat, nu kitu jalma luhur, nu kitu jama luhur. Nah mere manfaat teh, mere katenangan teh, mere kanyamanana bisa melalui ku ucapan, oge bisa melalui ku pangkat jabatan. Kitu deui urang nulungan jalma mangga ngamanfaatkeun ka jalma, mere kamaslahatan jalma, bisa ku harta urang, bisa ku badan urang, bisa ku pola pikir urang. Jadi sakabeh perkara anu urang mampu pikeun maslahat ka mukmin, pikeun manfaat ka mukmin ngabantu sesama, eta bisa ku cara macem-macem urang geus dibere alatna, dibere potensi-potensina pikeun ngabantu ka sesama. Tanamkeun di diri urang dina hate supaya bisa mere manfaat ka jalma, mere maslahat ka sesama, mere katenangan ka papada makhluk. Lamun bisa kitu luhur jasa eta darajat. Nu terpenting mah urang dilandasan ku kaikhlasan, dilandasan ku parentahna nu kawasa, parentahna Kanjeng Nabi. Lamun urang teu bisa mere maslahat manfaat ka batur, teu bisa nulungan batur, minimal urang ulah ngamadorotkeun ka batur. Sakumaha dawuhana Kanjeng Nabi dina hadisna, man asbaha la yanwi adzulma, sajalmana nu ti isuk teu boga nganiatan nganiaya ala ahadin kahiji jalma, gufira lahu majana, maka eta jalma bakal dihampura dina kalakuan anu gorengna nu geus dilakona.